Sadul alias Abdul Rojak, pengadulan jeung si Cecep oleng loba heureuy jail ka batu. Bodoh amat. Lamun papanggi jeung Mang Juha, eta si Sadul disebut Geju. Udah geju lu budak eta mah. Asep Coak, Siap, Bos. jelema beungar bati ngajualan loak. Anjay. Boga anak gua ngaranna si Udin, lamun lempang si Gapingwin. Rungkat Udin. Jang Abdul si bujang Gejul, boga balat ngedul pikirana amburadul. Jang Sadul, Sadul. Jamal lieur. Kurang-kurang namanya hirup zaman ayeuna sagala bebeuleun naraek pagawean meni harese. Aduh Gusti ya Allah, kudu kumaha. Maneh macet pikiran-pikiran tinggal liur lah. Aik teh di pikiranku mah Sadul, da urang teh jelema butuh dahar, butuh udut. Jadi urang teh butuh pagawean. Heueuh yeuh dangukeun ayeuna maneh mikiran pagawean. Dieun teuing pagawean mikiran maneh. Nya ada kudu ikhtiar Sadul urang teh. Da can aya da hareum urang ti langit. Tah, jelema nu kieu euy, nu teu gaul teh yeuh ayeuna mah butuh nu kieu dahareun bisa di-download. Cik sok tingali Tinggal pencet kudu nyuhun nganterkeun. da anggar kudu dibayar. Teu kudu, urang kamari jeung Mang Naseh pesen dahareun. Pesen tinggal nyebut nuhun, geus beres. Cik sok urang hayang somai Majalengka timang Mamat bangun sedep euy kayak kiwari mah. Kela euy, bisa wakil mah jari. Euy aing Kebatan lauk engke jari. tak apaleun. Kapan somai teh terbuat dari ikan? Si ikan aku dijaring. Pokoknya nanti kepikirannya Atuh aing mana teh? Japa ngem jari ah. Yuk. Ke. Asa para roe kieu geuning nya. Moarek hujan gitu. Bos, buka kacamatana, Bos. Oh, geuning heueuh nya. Jeung serap jeung naon. Naon ari sia? Serap, Bos. Serap. Pake deui. Tah. Ayo. Cep kurang oge anu mata ngaran pagawean mah ulah dipikiran-pikiran teuing dekarlah lieur kana sirahna oge. Yeuh tingali ayeuna si Mus unggal poe digawe ditanya ku urang mah anggar we teh boga duit geuningan. Naon gitu Sadul? Teuing atuh aing ngomongna mah lecen gajihan. Ai si Sadul atuh tong. Bos. Ieu tulungan, Bos. Kunaon ari sia? Rupa-rupa wae. Geus kumaha. Siap, Bos Asep Coak. Banget geus glowing.
Buuk geus dibeureman. Bulu panon geus masang 600.000. Biwir geus beureum. Tapi nah aing teu payu. Si Amang ieu mah nya. Teu kaur aya lalaki nu datang ka imah urang teh. Ditanya sagala. Boga mobil henteu. Imah di mana? Pantesan sararieun lalaki teh ka urang. Padahal makeun bae nya. Cek urang mah nu penting mah kasep, kuat, badag. Duit anu badag teh segede panto. Naon saya teh tubruk. Nah, atuh bet nongeng. Ieu duit. Duit mainan. Matakan oge. Ulah sok mata duitan geura cek urang oge. Sugante da atuh euy. Lumayan we atuh dul. Kau nempo duit maneh mah. Cep, ye, dangukeun nya. Duit jeung urang teh sabenerna mah deukeut. Lili ibarat nu ngorong jeung nu noel. Naon bedana? Ai nu ngorong mah kieu. Tah, nu noel mah kieu. Aduh. Gila kieu nu nyeseuh teh. Panas jeung naon teh. Kakang saya teh nyeseuh teh. Siap bos, siap bos. Kela apa ikat lah mang. Mang, Hah? kela tuh. Kumaha? Pan meureun nah skenario teh caritana teh urang teh tubrukan we nya jeung kieu nya. Heuh atuh mun bisa mah ulah tubrukan mang euy lah aing euy nya. Kunaon sia teh? Nu deui mah euy bisi nyarakan pamajikan aing mah. Nya. Nya. Kumaha balikan deui Pak atuh beda cerita kumaha atuh. Ada ganti skenario na. Hah? Jadi ulah tubrukan gitu. Ulah bisa-bisa mah gitu peranna Benar urang tubrukan. kumaha tuh? Nya sok atuh. Berarti kumaha? Jadi langsung jadi ditubrukan teh di oh geus ieu teh jadi geus ditubruk gitu. Tubruk aja. Terus langsung maneh langsung labuh gitu. Ah kitunya bae. Tuh. Penonton game meureun lah mau apaleun. Kita bisa nyar-nyarnya. Kurma anyar deui kita acting anjing. Arek mimitian deui ayeuna teh. Bisi kita teh mau bisa deui mah teh. Ya lah itulah nya. Sok. Rolling and ke mana labuh, mana langsung. Jadi cerita nanti penonton tak ieu teh diadu terus labuh. Wah, labu geuning maneh euy. Alapatan kos urang kos tadi cenah. Bewang tilanya mah ya. Ka mana maneh? Ek nang pitubrukeun kos maneh. Oh jadi atuh kurang didoakeun we cing sukses. Uluh, nih tukuna naon? Teu naon. Abi Abdul Rojak, tapi ulah dipanggil Rojak, Abdul. Oh Kang Adul, kenalkeun nami abi Neneng. Oh, Neneng. Oh, mun ke ti palimana? Ieu bade ka mana ieu teh? Oh bade uwi. Bade euy, ka mana euy na? Ka ditu. Oh, ieu atuh urang jajabkeun. Ayo atuh. Ayo, nah. Kade, Neng. Ayo atuh yuk. Sia mamawa naon ieu hah? Wean bos. Ari sia Udin jeung digugubug popoean telinteun ieu mah. Saya nu maok bos, aya nama kerusung maling. Ari si Sardin, ayo kenceng lah. Kek. Neng, kangen naon nya nakasan, kangen koron. Kelinci gitu. Sanes Akang, kange Amang ieu teh. Oh, amal. Monyet. Monyet. Sanes, Mamang aturanina Bapak Abi. Oh, Mamang, si Emang. Mana ieu teh atuh? Oh, iya.
Nah, bos. Sawah nu arek dijual teh ieu, bos. Sasugan ieu. Tapi di dia mah mahal, bos. Mahal sabaraha sabatana. 5 juta sabata. Lah, 5 juta mah naonan ke resep coak mah. Murah, Murahnya, bos. murah ke resep coak mah. Wah, murah banget. Cing, uang telepon atuh lah. Mana HP teh teh? Ah, gerak gitu. Coba tangan. Siap, bos Asep Cok. Sardin. Kok belum anak buah tehnya? Naon, bos? Di mana, bos? Naon di dinya, bos? Si aing labu tulungan. Kapan guyang? Arenten. Ah, Neneng. Nuhun. Iya Neneng, tepangkeun Abi Abdul Rojak, tapi ulah disebut Rojak. Abdul we. Nah, lain ka sia. Ye, galak. Nya ating di layanan we ah. Yuk. Punten ah. Pak. Ari si Neneng ngaron ini jeung budak butut, heuh. Lah. Ngajak sabaraha gitu nya. Si Neneng can balik wae. Kamar. Dilali-lali teuing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Neneng. Assalamualaikum, Mbah. Bawah wae albatang ka kolot cenah teh. Mun aing teh geus kolot. Saha maneh? Tepangkeun Abi Abdul Rojak, tapi ulah dipanggil Rojak. Abdul we. Oh, si Gejul. Aduh, Mang. Leres Pak, Mang. Erek adul, erek Gejul, sarua we ke amang mah. Maneh mah lain tina kalangan bangsawan. Nggak kayak itu balik ah. Lah kitu atuh, Mang, da kang aduh mah bagur. Gandeng si Neneng, asup maneh ke jerok aja. Ih, si Mang. Ayeuna maneh balik ya ka ditu. Omat. Tong sakali-kali deui ngadeketan si Neneng. Oh, siap atuh kitu mah. Urang ek balik. Ayeuna Mang asup ka imah. Assalamualaikum. Han, eta si Gejul. Ngonianan ka aing. Urang rek asup ka imah. Supaya kenutur urutkeun ka si Gejul. Sudah ngajadog diri gerek naon. Ah, kumaha aing. Jang Abu si bujang Gejul boga balat ngedul pikirana amburadul jang sadul Sadul, jamal ieu.